أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil. Ya dunia fana, artinya fana rusak, bener. Tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep. Leuwih rusak di batas dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia balul ngomong. Ih, manyalahan si edan bisa kos gitu. Ya kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako. Akhirat anu langgeng. Tapi hati jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga, batan akhirat. Surga yani akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan surgana. Tah kaharti ku aing balul. Aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan, lamun nurutan kula edan beneran sih. Siun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja. Dunia fana rusak, paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia. Akhirat surga bako yane tetep, tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag surga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep. Pikir ku tuan raja tenar bahasa bahlul sanagara Baghdad saat eta. Masya Allah ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah, di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa bahlul bener bae. Jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi, leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan. Acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ka sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kana sorga. Caki bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembogan karomah sia. Sia bangona ieu lain jelema edan sia. Ih tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara kafir mana anu henteu kena pedangnya na
tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku ge balol paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar iya paeh kudana balol iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing aja hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Dahlul neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar balul sia edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia balul edan caka teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan teter geus loba omong cek raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus we tumpakan sia balik ke mah nya kabeh ulun teu kaget Bahlul bisa ngahirupan kuda atau aing kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nya harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa gua anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur aya abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu harti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup Bahlul masyaallah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi kenaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek Bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul teh mah di Baghdad zaman beladieun Tuan Syabdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah
tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anakna aya dieu saya nggak wudu orang maca yasin kan ya tiluan we mama Syatibi Gentur mama Nahrawi Kresek mama Syujai Tasikmalaya langsung ya maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan woi ini lamun ditepakeun sok hirup sok hirup ayo tak batak lain letik-letik kiai mama Gentur mama Kresek yang mama Syujai beh ditepak naonna tepakin coba aku sih tepak ditepakan kamu masa tibi plek plek yang bun-bunana plek 3 kali udang atuh si aki-aki je bisa udang deui atuh hirup deui cenah ieu biasa we gitu udang deui je tapi ku cek mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pakai lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Syujai mah kula zarah ka dinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna bae tah kula zarah deui tahun gitu 98 zarah deui ka dieu jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Syujai lain letik-letik jelema anak nama zarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah encan sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin elmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mapan di ditu di kosami masantren nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Syatibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek kore martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandit takrir bae takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih ngan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi
kumaha ngimpina di langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh samarkon di poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan digadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum Al-Maghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalnya maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh bong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jas sunnah nyaho dina fikih teh jas sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya dek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Buya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan we nyurah kakula deui terus ka aing ieu guru Buya ka aing nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu mah carita lain keur agul carita katebakna nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah beuki kolot jadi beuki poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang kan di surah ku Buya bener di mobil majeknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari Masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah Subhanahu wa taala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah Subhanahu wa taala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bahlul can anggeus ya bahlul loba kemi Masya Allah ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae ngana mah dahar bangun aya jelema dahar bae nah ieu geus sarua nya mah aya jelema dahar bae atuh mah lul beneran ieu mah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
Bahlul dipanggil deui ku raja titahna nasehatan. Ditanya Bahlul, aya teh si loba jelema waktu maneh keluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna? Cek Bahlul cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep deuk salat bae deuk puasa bae deuk maca Quran bae deuk zikir bae urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge kakaraku kala jengking dunia kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu ku anfusakum wa ahlikum naro aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar cek Ki Bahlul. Kasalametan keur aranjeun kabeh. Salamun alaikum bima sabartum ku sabar di alam dunia. Dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah, hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabar tuh fani ma uqbadar surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah eta mah geus hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu akur. Nah nu mantar kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar, moal waka, ulah waka. Ieu mah nu kolot bae. Kira-kira mah haji lamun isuk paeh daek. Geus kolot teh garepkeun naon deui. Maksudna naon deui? Masih embung keneh bae. Tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede. Henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang. Tapi lamun waliullah mah para solihin, para jelema-jelema muqarrabin beuh ditanya kumaha lamun maot isukan ulah isukan ayeuna kunaon eta ku percaya-percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat ngeunaheun. Bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah Gusti lah ieu mamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa. Urang mah can orang pan ngadoa kos kitu. Can orang mah ya goni agni. Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan. Iya karib tuh batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat kunaon eta ku kayakinan. Di jero kubur teh aya naimul qabri aya kesenangan kubur. Di jero kubur teh aya naimul qabri kesenangan kubur. Ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa. Aisi ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh. Kayakinanna kan nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehanana ditanya, "Daek mengaji pae?" "Heula." Emang kunaon? Aing mah kadinya yakin. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye
kabere duit ku pemerintah eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteung moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu emang duit bener eta kos kitu geus teu pede dagangnya nate dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil kunaon eta dioplos eta kan berarti tanda-tandanya nak keyakinanna kana siksa kubur ya salat Jumat ge salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna sebab naon atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit iya banyana berarti kan keyakinan asana aing mah kanu hiji deui masyaallah atuh kumaha pagaweanana ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mun ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain kitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kurang lah ulah teu boga keyakinan coba tanya santri sia lamun isuk paeh dia siap ih santri mah ditanya siap mun isuk paeh siap aing mah emang kurang gitu atuh deuk naon jek kebal ge susah bae aing mah lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe salat unggal poe puasa osok jika awewe aing masuk peureum kotok oh boga keyakinan mantap paeh teh ya indah masyaallah mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter maknya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter setiap wali pasti alim teu setiap alim wali setiap rasul pasti nabi teu setiap nabi pasti rasul henteu umum khusus bitlak nah aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh jake emang kunaon harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jakiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah jakiana teu kahibur aing teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba tuh cak pemajikan saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi Bahlul teh kan edan nya edanan Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul
lamun di lembur mah nyana mah edan kadang-kadang budak letik di hareureuyah budak letik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan ari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan tengarana edan asli aya kacaritakeun ya aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng loh nya edan lempeng ngomong ih coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya nyana sedihun boga anak harapan nana lalaki prak awewe aju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos gitu mah siap tah Bahlul naon kira-kirana kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan itu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing buh ya siap nganasehat siap coba tapi sia Bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae sakira hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan kok saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtung nama tukang ceramah kasinggung baik tenang lol si Bahlul ke istana Tuan Raja di bejaan aya Bahlul edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur Tuan Raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu Tuan Raja kadang-kadang nu edan bisa naon gitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh cenah atuh leuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak kumaha mah masyaallah aja lamun leuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh leuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, ada Tuan Raja ikut gitu, batu coba kan dia edan, bawa kupong gawat. Assalamualaikum, cek Bahlul. Dicek Raja, assalamualaikum, bener berarti kan? Edan kan? Waalaikumsalam. Iya Bahlul, mohon cek nanti. Bahlul edan kan? Leuwih ti edan. Naon lu itu edan cak raja-raja keseri bae baca lu itu edan berarti bolona lima raja bolon sih Tuan Raja Tuan Raja bejana cara ayeuna keur pusing bae
musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah di Allah hadiah di Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing jeung makana cek dina dipeluk bener oge cek bener siap bahlul cek dina teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oke untuk setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot tengah lawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba orang boga anak hiji badung kos ieu bang Masya Allah puyengeun ieu ku ari ge tegas inget ka bapak emak ieu mah ingetan dana mah makana tuan raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika deuk hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena ketika deuk ka Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah. Nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah. Nah iyalah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae euna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja coba bere deui aing nasehat daun tuan raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate oh atuh lain di istana nganasehatan di mana atuh ayo tuturkeun kula ayo diajak tuan raja dibawa ku bahlul nasehat terus diwiti kota juga pangkampungan ka perkampungan cek tuan raja dibawa ka mana aing bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye raja tuan raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur balulnya ke gunung Sindur tolol cek balul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana
terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan, terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana, terlalu cepet. Lain eta imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatanana. Sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balol? Kieu maksudna. Ieu teh tadi jero kuburan. Ieu teh istana. Kuburan kadeuleuna tapi istana. Ngaco sia bahlul. Iya tuh lain bahlul teh gaco mah. Cak raja puyeng aing jeung sia. Maksudna naon? Ieu teh kuburan kadeuleuna. Tapi ternyata istana ya teh. Coba jelaskan. Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeuleuh nama di kuburan luhurna, di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katingali nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeuleuh nama luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing. Iya tuh lain bahlul lain gitu bah. Aing mah bahlul sekian aja. Atuh aing mah meureunanan, meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantap boga kayakinan neraka. Duit rakyat aing dileg-lega beh. Ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sial teh bahlul. Masya Allah Karim. Omongan anak nyelekit kana hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan, nu kuari mah nu edan wawalian. Dah ieu bae ge KTP-na KH. Ieu KH nya tukang karung KH. Bolon teh si budak. Pajar Kiai Haji horenganan karung hejo. Akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja, ternyata penggawana mengkiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya. Ucapan bahlul kadeuleuh nama kuburan jero nama meureun istana ahli-ahli Allah mah. Tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah, ai ieu jawara nu lain ahli Allah, ai ieu pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus wadanta mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu. Ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa. Ciki bahlul ai karasa mah kusia. Benernya si bahlul ieu. Ai jelema mah edan tapi horenganan hebat. Geus kuari geus geuyeung geus kana sehatan aing di kuburan di kumaha ge. Balik deui ka istana ka ditu. Deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal. Urang liwat ka Jakarta tuh hotel masyaallah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleuh hotel eta teh saha nu ngeusianana. Kula masuk bau kipirean kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal. Atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meulingna sabaraha duit. Jajana mah aya ka Jogja bae teh asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu Masya Allah Karim. Ini bahlul muhara. Bahlul geus datang ka istana teh. Geus wari istirahat teh lah, istirahat di bahlul teh. Balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang ki bahlul asup ka gunung, di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema boh loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai kaluar teh ti liang kos lain jelema percis
penghuni gunung hewan-hewan sebab laut banget geus teu kadeuleus siga banget jelema pakaian cumplang-campling keluar ti liang gunung. Nah mun dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah loba di Mekah kula caritana ka Mekah jeung abah sabarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon karang-karana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bari nyahi ngomong kieu ieu nu karasep can puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideng ulang Afrika tuh nu harideng urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideng kos kitu nu urang ijid mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah Masya Allah tah bahlul deh kos kitu keluar ti liang ge bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar ti jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul zuhur langsung beres tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantap sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deh kayak baluk keheula sakedeung cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat matas Isya sudah teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai isi malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya ayo lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae innal ladina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ya waktu ke Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an anu golan Nabi ya Allah cak kula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum abah masyaallah cek abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ke Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan orang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus setiap bus asup kaleutik tempat da keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup kemenangan pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang Takroni yang ini namun kukulat tadi betot bah Indonesia ada sama-sama Indonesia cekulat tuh sarwa oh Indonesia lah ada wajah Takroni juga ada di Uzbekistan mah Masya Allah awet tegareli
gelis irung mancung rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain berem lain hidung lain ya karim orang Uzbekistan pohara garelisna ieu si embung balik barang deuk bakal di mejana emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogoh teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu jeung cara urang ditu jeung WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari Masya Allah batur seperti eta nah Bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan Bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur Gus ya kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep leuwih rusak di batan dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pagi teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia bener oge sia Bahlul ngomong banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat sorga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah nah hate jelema nu resep ka sorga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan sorgana tah kaarti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan lamun nurutan kula edan beneran sih siun raja pikir bae jeung inget-inget baik tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia akhirat sorga bako yane tetep tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ke sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kada sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah
Ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembongkeun karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleunan naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na, tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Ki Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar iya paeh kudana. Bahlul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing aja hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar Bahlul sia edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan je aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia Bahlul edan cak teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan tuh geus loba omong cek raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus ming tumpakan sia balikeun mah nya kabeh ulah teu kaget Bahlul bisa hirupan kuda atau aik itu mangke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup kunya harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku kabehan si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa gua anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu ka leuweung emang kunaon kitu kubur aya abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup. Bahlul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dia ya kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keur naon sia ngubur kuda aduh
aing heran ka Abah sia emang udah paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek Bahlul pansia hayang neule kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul tambah di Baghdad zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teteh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik iya kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal mau jeung cerikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh teh cerik-cerik acan mah besi jore bae kabejana yeh macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung teh muhun anakna aya deui saya ngadawu tuh orang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan woi ieu lamun ditepakeuna sok hirup ka sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur Mama Kresek jeung Mama Syujai beh ditepak naonna tepakeuna coba aku sia tepak ditepak kan ku Mama Syatibi plek plek jeung bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeuna sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka Gentur teureun-eureun uzara ka Mama Kresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Syujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna bae eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Syujai lain leutik-leutik jelema anakna mah jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin elmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pandi di itu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji sama Kondi
Abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah dah begitu ngaji pandi takrir baru takrir di Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji samarkondi ngaji sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh kauluh kauluh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanomere sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh dieu supun ka dieu maca kitab nu kamari deuk diaji teh samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu geun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yacidahu masyaallah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masyaallah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dia make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan we nyurah kakula deui teu sia kaing ieu guru Buya kaing dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolot jadi bege poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka di surah ku Buya bener di mobil majaknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan kitu tah ieu keur carita ahli Allah Bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri
lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah. Nu dicaritakeun ahli Allah ku urang, abeh naon? Urang kasinaran ku ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Dongeng politik capek, dongeng ekonomi teu kebedag ku urang, dongeng budaya moal aya anggeusna, tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu, siga nu salah padahal teu. Omonganana sakecap nyata, omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan. Terus sepanjang masa aya bae, sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahlul can anggeus ya bahlul loba kemi masya Allah. Ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae ngana mah dahar mun aya jelema dahar bae. Nah ieu geus sarua nyana mah aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahlul dipanggil deui ku raja titah nasehatan. Ditanya bahlul, aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae, eta naon maksudna? Cek bahlul cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep, deuk salat bae, deuk puasa bae, deuk maca Quran bae, deuk zikir bae, urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua, ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka nu mantak ibadah teh. Sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu. Berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge, kakaraku kala jengking dunia, kakaraku kalabang dunia, urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, cek Ki Bahlul. Kasalametan keur aranjeun kabeh. Salamun alaikum bima sabartum, ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah. Hartina pakai ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah, eta mah geus hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja, deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu, akur. Nah, nu mantap kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah, Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana, eta mah jelema geus lain sambarangan. Ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi, set anu ngajepret ragam. Mantak lamun dia udah dibuka pitak loba deh dia urutkan. Tah, kita bagus tuh ceritakan. Mantak sembolan Hasanuddin di ziarahan. Atuh panahin sambarangan jelema. Itu Syekh Syarif Hidayatullah wali-wali sanga. Eta mah anu majnun lillah, dongeng nangis maraklum. Iya bae tingkatan kedua, urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka. Eta ge geus termasuk. Ketilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga.
Nah mudah-mudahan orang kabehan nu kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya orang bisa mawas diri, introspeksi. Urang nyaritakeun Bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Dan selalu lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan Bahlul. Na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin, jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir. Nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki Bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi, ila ruhi. Urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahoan. Masyaallah karim ahli Allah. Mendaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun kira likirom pintu Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge kaambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piteun ilmu teluh sia ih teu cara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah. Ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai kaambe tuh si ieu ge ieu mun liwat ka lembur bangun aya jahe deui wah kaambe wah iya makan SMS tadi geus aya di goblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan. Lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab la pohara begitu dibacaan Masya Allah karim. Iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha sih hayang jadi kos kitu beteng dijaga ulah sok ngadahar duit di polisi sakitu mah emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit di polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah. Emang kunaon gitu lamun urang ngadahar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanan komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya mah keur carita ahli Allah. Itulah para jamaah kaum muslimin